Pangkeun wastapun para deswita, abdi bade ngawawancara salah sahiji pamain Bama nu ikut DBL wawakil ti SMA hiji Cibinong. Saha nami anjeun? Nami abdi Muhammad Alvin Janmar. Naon wae persiapan kanggo DBL harita sabaraha lila latihana? Persiapan DBL lilana 2 bulan. Di antarana kahiji latihan tiap poena 2 kali. Pas isuk jeung pas sore. Kadua sok sparring jeung lawan anu sejen. Katilu disiplin sangkan boga rasa tanggung jawab. Kaopat ulang materi nu geus dibere ku pelatih. Kalima ulin jeung dahar babarengan sangkan jeung chemistry antar pemain. Sakola mana anu jadi lawan anu paling berat? KB sakola nu urang lawan kabehana berat. Eueuh nu gampang kusabab sakola mana wae hoyong menangkeun ieu pertandingan. Makana abdi jeung nu sejena geus komitmen ulah ngaremehkeun lawan saeutikpun. Lawan heula ulah sieun urusan menang jeung eleh mah urusan Tuhan. Nu penting mah abdi jeung nu sejena geus usaha maksimal abeh menang. Naon halangan nalika pertandingan ieu? Halangna anu kahiji tiap minggu aya wae nu izin latihan. Jadi materi nu geus dibere ku pelatih teu maksimal. Terus kadua mental. Atmosfer keur di lapangan main di DBL beda jeung keur latihan. Aya wae skill anu tara kaluar pas di pertandingan kusabab masih aya kene rasa sieun. Anu katilu can nyaluruhna chemistry ka 12 pemain. Nah, aya deui rencana pikeun nuturkeun DBL tahun payun? Insyaallah ya. Can deui lamun sakola geus nginjeunkeun deui turnamen DBL ieu. Abdi jeung nu sejena bakalan nyiapkeun diri anu leuwih-leuwih kusabab lawanna makin ka dieu makin kuat. Lamun abdi jeung nu sejena cicing wae di turnamen abdi jeung nu sejena bakalan rugi. Can deui tahun hareup teh tahun terakhir abdi ngiluan DBL. Abdi jeung nu sejena pasti bakalan samaksimal mungkin mere anu terbaik ka sakola. Mugi-mugi abdi bisa lolos ka Bandung. Naon harapan anjeun ku Bama ka payunna? Harapan pikeun Bama hoyong kahiji leuwih rajin deui latihanana. Terus keur latihan teh teu heureui. Abdi materi nu dibere pelatih jalan maksimal. Anu kadua, masing-masing jelema boga hiji bola. Abeh materi nu dibere ku pelatih berjalan maksimal oge. Anu katilu ngajaga attitude keur di lapangan oge keur di luar lapangan. Kaopat nyin prestasi-prestasi anu ngabanggakeun Bama sarta sekolah. Jeung anu kalima abdi hoyong bisa mawas Bama anu jadi tim nu disegani bager ti segi attitude oge kerja sama tim. Hatur nuhun Alvin kanggo waktosna. Sami-sami. Mugi harapan anjeun keun Bama dikabulkeun ku Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi sareng urang. Ayeuna urang bade ngawawancara pembina tim Bama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saha namina Pak? Abdi. Deni Rahmana. Bapak, kunaon Bama ngirim DBL tahun ieu? Sabab ti 4 tahun kamari acan ngiringan DBL sanajan pan kurang persiapanana jeung can aya dukungan ti sakola. Makana ayeuna tahun 2018 bisa ngiringan DBL. Kumaha rarasan Bapak nalika Bama lebet ke Fantastic Four? Bangga pisan kusabab tadi nama Sabama teh jadi kuda hitam di Kota Bogor. Sanajan ngan perwakilan salah sahiji sakola di Kabupaten Bogor. Jadi ngan jadi kuda hitam nu dilecehkeun di pertandingan DBL. Menurutkeun Bapak, naon sababna Bama bisa nepi ka Fantastic Four? Faktor utama nama nyaeta kerjasama tim jeung pemain teh teu ngandelkeun salah satu sahiji pemain unggul. Tuluy aya oge dukungan ti sakola, tuluy supporter, tuluy ge official nu sejena
pelatih, manajer, tim medisna, pokoknya saling ngadukung lah tengandalkan salah sahiji pamain. Naon kamu karana anu katingali tina tim sebelah? Barudak teh boga usahana teh tiap dinten enjingna latihan wae unggal subuh, terus sapopoena oge dipake latihan. Jadi lain sanajan aya DBL kakarak latihan tapi lain kitu, tapi salah sahijina oge aya bakat nu terpendam di kelas 10, kelas 11 jeung kelas 12 bakatna teh merata dina basket. Terus dina kompetisi DBL oge alhamdulillahna kompetisi nu paling bergengsi. Harapan Bapak pikeun Bama ka kayuna? Harapanana semoga bisa konsisten pemain-pemainnya, terus nu penting mah regenerasi supaya bisa ngiringan DBL deui tahun hareup tuluy bisa juara dina event-evant nu sajena. Amin. Nuhun Pak, tos diwartakeun ku abdi. Sami-sami. Sakitu wae ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng patepang deui dina watak bakal amin mundur amin mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.